Imam Ghazali, i'lam annallaha azza wa jalla idza arada bi abdi khairan basarahu bi uyubi nafsihi. Kanyahokeun ku ajeun saenya-nya hiji jalmi anu dikarepkeun ku Gusti Allah, eta jalmi teh jalmi anu mulya, maka eta jalmi dipasihan basiroh, dipasihan mata hati, basihan panempo, bisa nempok karena aibna dirina sorangan gitu. Jadi jalmi anu mulia teh jalmi anu ku Allah dianggap jalmi anu sae teh apaleun karena kaawonan dirina gitu. Sabalikna upami jalmi anu hina nyata jalmi nu teu apaleun karena kahinaan dirina gitu. Urang teh nah bet ngarasa jalmi dimuliakeun ku Gusti Allah sabab eta jalmi ngarumaoskeun bahwa kamuliaan teh sanes milik anjeunna, tapi kamuliaan teh dipasihan ku Gusti Allah. Jalmi dimuliakeun ku Allah kulantaran ilmu, padahal jalmi mah dirasana teh bodoh. Tah jalmi anu apal kana dirina sorangan bakal apaleun da urang mah teu boga naon-naon, da boga ilmu teh dipasihan ku Gusti Allah. Jalmi teh bakal dimuliakeun ku Allah teh kulantaran hartana, da jalmi teh asalna teh miskin, dibeungharkeun teh eta teh dibeungharkeun ku Gusti Allah. Nu akhirna jalmi nu apal kana dirina dimuliakeun Gusti Allah moal ngarumasakeun kamuliaan teh milik dina tapi pamasan ti Gusti Allah. Jalmi teh eta dimuliakeun kulantaran pangkatna, eta jalmi diangkat ku derajat Gusti Allah kulantaran pangkatna. Tah nu masihan pangkat teh sada baheula mah urang teu gaduh pangkat, eta dipangkatkeun teh nyaeta ku Gusti Allah. Urang dikasepkeunna urang bet jadi jelema kieu, urang bet jadi henteu mantu jiga batu, eta teh panterna kersani Gusti Allah. Urang dimuliakeun ku Gusti Allah. Namawi jalmi anu diharapkeun eta jalmi anu mulia muah Allah bi abdi bi basoroh dipasihan basiroh mata hati tiasa apa kana dirina basa bi uyubin nafsihi kana kakurangan dirina. Urang apal teu kakurangan diri, pan urang mah teu apal kakurangan diri urang teh. Nah kekurangan kaleuwihan we namawi lamun jalmi apalna kana kaleuwihan diri jalmi sae, tapi lamun teu apal kana